Enak coy, ngajak kamari pohon dan distorkeun ka si bos. Le kopi cup, makaroni, garuda rosta ya, coba. Enak. Ayeuna neangan makanan ka mana nya? Duh, ayeuna urang di dieu cicing urang tinggalian makanan. Itu aya cangkang cuda. Sampah eta mah Ger mantap. anjir si Pikri beja-beja boga makanan teh terang sampeurkeun Jeung pipileun jeung teh. kawan Pik mana mah ayeuna we ayeuna mah ganteng bodas Terus aya naon kitu? met we Seger euy. apa teh kamari aya nu tak berakan di soreang. Wah, nu bener. Kumaha caritana tah? Cerita teh ieu teh mobil, ieu motor, tah ieu teh mobil. Ieu mana gede tuh. Terus kumaha? Tah terus di nu mobil teh keluar tiluan. 1 2 3 Tah, cerita terada seru ya tah. Terus kumaha? tang polisi lulumpatan aweseun we. Kumaha? Si teh manggil ambulan. Wiu. Tah terus turun suster duaan. Hiji. 2. Pop, geus lain nu datang deui. Tidak ada urang beak. Padahal mah yang mah ngomong we. Pasti noge maneh mah bakal moal mere. Ayeuna eueuh pamasukan barudak. Urangnya rencana mau gitu naon nya? Kumaha bos amun maling motor? Tah, ieu mah ide bagus ieu mah. Tapi kan ayeuna mah harga bensin ge mahal. Isaretel sabaraha? 10.000 bos. Lamun sakecelak sabaraha? Gratis atuh meureun sakecelak mah. Ke maneh mau kompan ka bom bensin. Sia anu sakecelak nepi ka pinu. Geus kan? Teuing atuh bos. Ari maneh boga helm gitu? Teu boga. Emang kitu amun numpak motor kudu make helm. Kudu atuh supaya meh teu geger otak. Tapi atuh urang mah teu kudu make helm atuh. Aha, mah jeung teu kudu. Urang mah teu boga otak. Paingan atuh belet wae. Mending urang telepon barudak, nah. Kela. Yang game. Telepon ya. Bawa di si bos. Halo bos. Halo, maneh ke di marana? Buru ka da dieu. Halo bos. Oh, ayeuna kudu menghadap. Oh, siap. OTW bos OTW. Saya teh si bos manggil. Si bos manggil. Eta HP-na bagus euy. Dia dina ciki Make kartuna naon? XL. Aya teu ari anu L jeung anu M. Allah, emang non gitu? Urang mah XL gede teuing.
Alah, anu herang-herang itu naon itu? Jika nama duit. Baru dah orang manggil duit. Hah, duit? Iya benar duit. Di mana eta manggihna? Tah di dia. Hayu aja bawa aya keneh. Buru bisa kabur ku batur. Eta mah 500 anakna. Beuleun bawa eta di jerona aya minumna 1 juta. Tah duit. Mana duit? Iluanu. Eta mah tai domba. Cikan asaan ku maneh. Ah. Pahit. Asik orang marek meuli seblak catik. Duh, urang ge hayang bisa nyano anu gratis-gratis. Nah, ya anu gratis-gratis. Nya hayang atuh. Gratis. Bau bubel. Api ka dieu. Mun maneh hayang aman. Kurang jagaan, daya nama loba begal. Kamari ge. Begal mah gampang, dak urang mah bisa silat. Maneh diajar silat di mana? Orang mah embung diantar da sieun di pentaan. Rasakeun kayak ku urang dibalas lamun urang boga duit. Urang ge loba duit mah. Orang mah rek meulina ayeuna bisa kaburu tutup. Ah, sia aya begal kadinya mah. Gila euy, anu ngaliwat wae. Heueuh nya. Mendingan main internet. Urang mah osok pas kamari mah main internet. Wah, nu bener. Heeh ngan osok ngan dicarekan ku indung urang. Nah, mangke dicarekan. Digebros internet na oge basa kamarina oge. Eta mah lain internet. Oh beda osok diganti. Botak. Pan aya Saha. Alpi bawa duit. Kumaneh pegatan? Siapan? Guru urang teh wani. Sugan teh bener wani. Aya naon ieu? Eta urang mah hayang duit. Hayang anu 500. Bisa. Woi, baru dah. Aya begal. Alah, aya lobaan kada dieu. Gampang kurang lawanan. Mandrang yang kiih heula. Teu kuat kita tadi hayang kiih. Lah urang sorangan euy. Aya naon, Pi? Aya nu majek di dieu. Make gogorowokan pan bisa silat. Bisa silat tapi bohong. Alah, ai urang kumaha nya? Mane botak rek naon? Amana nu kieu teh lila. Rek majeg maneh. Caruh Botak rek naon maneh? urang mah eudeuh joget. Oh, maneh rek main TikTok kan? Uang laporkeun we ka Pak RT budak ieu mah. Aduh, barudak tungguan setengah jam can datang keneh. Kamarana heula kitu.
Mau kudu dipecatan meureun hiji-hiji. Kacau. Geus adan gitu. Barudak can datang ke mana? Da urang ge edek dagang cuanki. Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam. Tuh. Ari marane kamarana heula. Cuman lah bos, kutbahna lila. Asa nama rebo. Ngeri. Ari mana jumahan di mana? Apa nih nama Perebo? Mana di Arab? Kan di Arab mana tuh jumahan? Amun di dieu mah rebo, amun di Arab mah Jumat. Ada raco mana mah? Dada diuk di dia. Bos, si eta mah siga tara Jumatan di dieu mah. Ari mana tara Jumatan mun di dia? Oh, sok bos. Urang ge osok tara kaliwat. Di mana Jumatan tara ninggali? Di tukang bos. Di tukang mana? Di tukang bakso bos. Iya, Urang mah di tukang cuangki. lain ngejawab teh. Oh, itu si Rizky kunaon we? Jika anu ditenggulan eta we. Bos, ya bos. Jika tepat ditenggulan bos. Bos. Teh eubis, Bos. Manya preman eubis. Di luar mah preman, amun di Imah. di imah anak mas. Anak tuyul ya paling ge. Channel